Hari maneh di gejahna heula rewasna pandeuri. Aya naon sih, Man? Hari maneh kunaon sih ngalamun wae? Urang puyeng, Man. Puyang kunaon sih maneh? Leutik-leutik geus boga kapuyeng. Jadi kieu, Man. Hayang jajan teu di warung ku emak. Hayang ulin teu di warung ku bapak. Tak kitu, Man. Daripada maneh ngalamun di dinya mendingan ge orang ulin kayak mana si Pari yuk. Hayu. Sapoting di kamar Agus nyala. Dia ngedit konten sambil ngopi jeung bala-bala. Ngabodor teu beak jeung Pak, jadi Pak si Pari tuh Pak. Bisaan ya? Udah minta diajarkan yuk. Ayo. Pari, geuning mana bisa silat? Ajarin tuh orang. Mana yang bisa silat, tapi kudu bisa baris-baris heran. Ayo siap. Sok mana ngajar-ajar di dia. Siap, tegep. Ih, mana mah lain kitu. Kieu. Gitu. Istirahat di tempat, gerak. Oh no. Aduh, lain kitu. Yuk, kosi yuk. Ini gitu. Geus lah gagal, mendingan orang ulin yuk. Ayo tuh. Ini tadi mana sekolah tuh? Henteu. Sarua orang gak henteu. Kunaon nanya? Ada awe tuh orang heureuyeuan yuk. Ayo. Arek naraon maneh? Rek kemarin maneh? Kepo. Wah, ngalunjak ya. Bagi duit. Ngena amat maneh minta duit ke orang. Emang orang kulat maneh? Wah, bener-bener maneh minta diajar ya kurang. Ulah gitu maneh. Ayo, duit. Kan si maneh. Ayo udah. Ayo, udah. Ya, lamun wani ulah kabudak ka urang we. Ayo, maneh wani ka urang. Hahaha. Gue maneh mundur dulu. Aduh, beres kabeh sialan maneh. Del, ieu mah bagian urang. Oke. Jerot naga hidung. Waduh, budak ada parasnya. Aduh. Inaon teh budak kumaneh?